Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Mas sehat? Alhamdulillah. Junawan ieu? Minggu biasa beberapa jukut terus jara di deui hujan mah. Aya hujan wae teh nya. Tereh ayeuna nyarebeng nu kitu nya. Jadina. Jadi pelak ya aya we nu kieu mah. Ini ku resep ieu malah kacang. So. Kumaha ieu hoyong ayeuna melak kacang nepi ka subur kieu teh? Awalnya mah di pengolahan lahan sih. Oh, pengolahan lahan kumaha tah carana? Pengolahan lahan teh mimitina tanahna kudu digempurkeun heula tuluy pemberian pupuk dasar gitu. Jadi seueurnya tahapan anak ngolah lahan teh nya. Pang mah udah terang pH-na meh lamun dipupuk teh teu sia-sia gitu. Kadang petani teh cenah aya anu kieu nih. Engko geus dipupukna naon tapi anggar we teh nyangka-nyangka. Eta teh berarti tina pH-na gitu. Terus enak kange pH media tanam kange kacang kumaha tah? Antara 6,5 nepi ka 7 pH-na teh yang hun. Oh. Misal yang kirang ti 6,5 berarti urang teh kudah nambahkeun pupuk dolomit gitu, kapur dolomit. Terus enak si tanahna ya supaya ayeuna lebih subur, apakah perlu ayeuna dicampuran deui kunaon gitu si tanahna teh? Perlu ngangge pupuk kandang gitu me subur lah. Seperti ayeuna pupuk kandang teh postal kar itu entar postal. Ngangge tai domba ge tiasa. kitin domba. Sean keneh tai domba sareng naon teh sareng postal oge saudara sama. Nah, aya eta model tai domba nih. Tah eta lebih bagus keneh anu langsung dibrekan kitu tai dombana atawa sok aya anu di caian heula ning. Jadi di siramkeun ning si cairna. Kieu jangan sama anu saya mah kedah di fermentasi. Fermentasi itu maksudnya kumaha, jadi orang nyanak di kanang ieu sakarung. Tah difermentasi heula ngangge misal di bumi teu aya E4 nya ngangge Yakult karena siapkeun we cai sagayung. Yakult we ka Yakult tuangkeun kana gayung eta teh terus siramkeun heula we kana kandangna mohon kana karung eta teh antepkeun we 2 minggu mah gitu. Nah misalkan bade hoyong dicairkeun kau saat tadi narosnya biasa dicairkan gitu oke. Sami ngangge Yakult lamun teu aya E4 mah di bumi gitu. Ku Yakult tiasa teh. Tiasa soalnya bakteri pengurai lah Yakult teh. Terus enak malah kacang kieu lebih ayeuna enakeun keneh di lahan kieu atawa di polybag. Salah sama kumaha kebutuhan orang. Misalkan orang yang melak di bumi nih. Tak aya lahan dina polybag wae biasa gitu. Tapi misal aya lahan kosong yang bingung dek nanam naonnya bahkan kacang gitu. Tapi eta teh lamun tina pembuahan bakal beda moal ayeuna anu dina lahan kieu sareng nu dina polybag. Nya moal kumaha pengurusan sami-sami wae hasil mah. Cuma asal ngurusna oge sami gitu. Terus enak si jarak antara ti awal melak kacang dari kapanen eta sabaraha lami tah? Lamun
lamun bibitna lokal teh meser di pasar gitu. Kacang teh eta mah lami biasana nepi ka 4 bulan. Bulan. Kecuali lamun urang meser bibitna ya contoh kacang hibrida tah 3 bulan oge tos ka panen. Oh jadi tergantung bibit. Mau tergantung bibit. Terus ayeuna dina cara penanamanana kedah ninggal kondisi ayeuna cuaca teu atau bebas rek cuaca non teteh Hujan gitu. Bebas. Bebas. Oh jadi Asal lamun meureun lamun usum hujan teu kadah nyebor orang teh. Heeh. Tah lamun usum halado urang kudah nyebor gitu. Oh. Terus ayeuna tina pemeliharaan tanaman kacang kumaha tah? Pemelihara kacang kabilang gampang ya. Oh gampang? Soalnya teu riueuh kawas model cabe gini. Kedah kudu obat naon. Cuma tadi obat. Di obat wae atuh di obat. Oh. Soalnya kan kanggo fotosintesis daunna. Model ieu tah daun barolong tah berarti ku simet atau ku hileud tah urang disemprot. Oh jadi pencegahan hama gitu nya. Hamana tah nu kieu nu paling rawan nih karena tanaman kacang naon wae tah? Hileud simet pokona mah kacang mah jarang kutu-kutuan mah. Rawan mah ku hileud jeung simeut nya nu kieu mah. Terus ayeuna nu kieu perlu ayeuna dipupuk atawa tos kieu hungkul? Nya perlu dipupuk atuh ame sae hasilna oge. Manya urang teh hayang hasilna tapi teu alim mupuk acana. Tak dina pupukna ya. Pupukna pupuk bagusan ku pupuk kandang atau ku pupuk ayeuna nu kimia? Kumaha kebutuhan urang. Lamun misalkan urang mah hayang sehat gitu nya ngangge pupuk kandang gitu, cuma ngangge pupuk kandang teh kasarap ku si tanamanna lami teu langsung instan gitu. Ya eta mah bebas lah bade nganggo pupuk kandang atau ngangge pupuk kimia gitu. Tapi eta teh lamun pake pupuk kandang jeung pupuk kimia aya perbedaan teu kana tanamanna? Aya nu ngangge pupuk kimia tanaman langsung kat ciri sae, cuma kekuranganna nya kana taneuh. Kana taneuh bakal rubah gitu, bakal kualitas si tanah bakal menurun. Oh jadi ngaruh kana tanah? Mun lamun ngangge pupuk organik satunggal pupuk kandang eta mah kalah nyuburkeun taneuh, cuma karena pertumbuhannya lambat gitu. Itu hungkul plus minusnya teh. Oh jadi masing-masing pupuk kayak plus minusan ya. Terus dalam misal ngangge pupuk kimia ame teu goreng di kana tanah, urang tinggal ngangge asam humat gitu kangge pembenah tanah. Kangge pupuk tanah gitu sanes pembenah tanah ieu mah. Oh jadi si tanah teh kan ngangge pupuk kimia mah rusak. Tah kumaha urang teh ngembalikeun deui anu mikroorganisme. Kan dina tanah teh aya mikroorganisme, aya kehidupan lah dina tanah teh. Tah lamun ngangge pupuk kimia mah paeh tah. Tah kumaha cara urang ngembalikeun deui si tanah supaya stabil deui gitu. ngangge asam humat gitu. Oh aya obatna paranting stabilkeun di tanah gitu. Aya pembenah tanah namanya teh asam humat. Pembenah tanah. Jadi tanah beureum oge biasa ngangge eta. Jadi tiasa ayeuna distabilkeun ku pembenah tanah eta gitu. Jadi bakal hideung deui dah kos ieu, pas hideung deui kieu. Oh jadi tanah anu bagus mah anu hideung kieu gitu. Jadi si pH na teh pH na stabil ya hampir 7 nya.
Terus nah cenah kudu stabil pH-na atau tanahna kudu hideung katinggal we tina tanamanna. pH anu ngedrop atau pH kurang ti 5 nepi ka 7 si tanaman we bakal teu katinggal subur gitu. Kayu gitu. Sesap perawatan gede. Terus kira-kira tanah anu beureum ya eta kisaran pH sabaraha teh? Eta teh kirang ti 6,5 antara 4 atau 5 gitu teh. Nah, terus ayeuna tina pencegahan tina ayeuna penyiraman tanaman kacang kumaha tah lamun ayeuna nya di setiap cuaca gitu. Lamun di setiap cuaca musim haloda mah 2 kali sehari. Dalam musim hujan kieu mah tinggal heula tinggal taneuhna heula we baseuh henteu. Jadi henteu sami gitu setiap cuaca teh. Nyantu atuh. Kan seueur teuing cai kalakah sanes sae kelebihan cai teh. Kumaha tah? Kalakah buruk si akar teh kalakah paeh we. Jadi untung sering ting disiram gitu. Da sanes pare atuh nu mah. Panya teh ngadon leuwih bagus we minung disiram teh. Nah, ari ayeuna tina buahna ieu pemasaranana kira-kira kumaha tah? Kadinya atuh jauh teh. Atau maka jauh teh. Non di Ieu kumaha pan ari nu kieu tina akar gitu atau tina kemangna. Nah, terus enak pembuahan tanaman kacang kieu berbuahan teh tina ayeuna akar atau tina kemangna tah? Seueur nya di luaran mah nu nganggap kacang tanah teh tina akar. Buahanna teh salarasna mah tina kemangna. Kemang? Tadi teh dia teh sok bijak kemangna. Sanes tina akar. Jadi pas nuju kemangan ya misal ya mah tos dibumbun nya. Da kumaha cenah cara ngabumbuna? Pas kemang di dieu, contoh di dieu. Urang teh tinggal tilepkeun teh tilepkeun. Tinggal we bumbun kitu dina kemangna teh. Ameh si bunga teh jadi sanes mekar kaluhur si kacang teh tapi kahanap mebes gitu. Tah ku margi jauh atau teu tah kurang dibantu we dibumbun gitu. Nah ayo kacang melak kacang nah kudu dibumbun kieu henteu ayeuna langsung di dataran kieu. Mimitina mah tiasa di dataran heula cuma pas tos kemanganana. Supaya nutup kemang. Supaya nutup kemang soalnya lain tina akar kan ari kacang tanah mah. Tapi tina si bungana. Jadi matak ayeuna dibumbun kieu supaya nutupan eta kemang jadi supaya buahan. Jadi buahna gitu jadi kacang tanah nu kurang dituang teh gini. Mantap katanya usum hujan aja nu kieu. Terus tina satangkal kieu ya buahna ayeuna sakumaha tah? Kisaran lah aya meureun 100 gram aya. Tina satangkal kieu teh 100 gram aya. Bahkan lebih lah lamun leubeut mah kitu. Nah supaya ayeuna si buah jadi leubeut kumaha tah cara ngarawatna tah? Pertama anu wajibna mah pembumbunan ieu supaya si bunga jadi buah teh ya. Nah, terus tina pemupukan awal vegetatif teh tumbuh tanaman aya dibagi dua. Vegetatif yang generatif. Vegetatif masa pertumbuhan, generatif masa pembungaan atau pembuahan. Nah pas masa vegetatif nah orang kudu
nyeurkeun fosfat. Nah cenah kudu nyeurkeun fosfat. Hmm. Supaya si tangkal teh seueur kieu. Nah, terus si calon bunga oge seueur. Gitu. Nah, terus pas masa generatifna urang kedah ngangge pupuk kalium. Nah cenah ngangge pupuk kalium kahiji ameh ningkatkeun bobot. Kaduana ameh teu aya nu hampos ning sok aya anu pas dikulub teh kalatah jadi cai ini nah eta kumargi kirang pupuk kalium. Jadi supaya ayeuna aya carana nya supaya ayeuna tina satangkal jadi leubeut kitu teh nya. Aya carana. Teu langsung cebul gitu wae. Jadi ya banyak nya perawatannya. Terus ayeuna dina namun panen tanaman kacang ieu dina pemasaranana kumaha tah? Seueur tongkoy kebanarnya seueur nu nanti seueur nu minatna gitu. Tina tanaman kacang kieu tiasa diolah jadi nanoe tah? Janten bumbu, janten kacang kupas ini. Atau langsung dijual kacang lagi biasa gitu. Jadi tong hariwang ngajual merenya kacang kieu penting nanam heula weh. Siap atuh. Jadi kitunya tah baraya sekilas ayeuna tentang tanaman kacang gitunya anu tos didapat di salah sawios petani muda. Nah petani muda anu salah sawiosnya bertani di bidang kacang gitu. Nah mudah-mudahan itunya dina percakapan anu neme aya manfaatna kang baraya sadayana. Hatur nuhun apunten ngawagal waktuna. Sakitu nu tiasa ayeuna didugikeun panginten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.